Ngamanoran suami masang keramik. Tepang deui sareng abi ibu rumah tangga nu ngagaduhan murang kali. Leungpeung libur cenah ieu teh suami teh bade digaskeun deui nya neraskeun ieu ruang tamu. Pan soalna ruang tamuna masih kene taneuh kene nya ieu teh. Soalna urang kali abina sok kotoran di dieu teh. Jadi we ieu teh hoyong ngarengsekeun heula ieu ruang tamuna. Jeung deui ieu teh pertama kalinya suami teh pasang keramik. Soalna ari di nu sanes mah teu acan kantos. Jadi ieu mah sabari diajar meureunna nya. Di dieu mah abi henteu seueur ngabantosan ngan ukur ngaratakeun taneuh we hungkul sareng ngalacai. Soalna da ngabantosan naon deui nya abi teh tiasa. Dari ieu mah bumi teh sok dikeureuy we ku nyalira kitu ku suami. Da ari kabatur geuninganan teu aya acisna ngan ukur aya jang bahan-bahanna hungkul. Jadi ieu mah saalit-saalit dikeureuy we ku suami. Alhamdulillahnya cita-cita teh hiji-hiji geuninganan kacapai. Mudah-mudahan we atuh bunda-bunda anu rumah tanggana tos lamin nu teu acan gaduh bumi mudah-mudahan saenggalna sing dipaparinan rezekinya milik rezekina sing dibabarikeun. Masya Allah alhamdulillah teh meskipun ieu bumina teu acan jadi oge nya meni nyaman pisan ari tos misah mah geuninganan. Punten abi video ieu teh sanes bade sombong deui nya. Ieu teh abi teh hoyong aya kenang-kenanganana kitu proses abi teh. Perjuangan abi sareng suami kitu henteu ujug-ujug jadi henteu ujug-ujug sae. Sareng masuk aya we nu naros cenah saeb sabaraha ieu teh cenah bumi teh da ieu mah dukanya da soalna kan ieu teh ditungtut kitu geuninganan ngabaguna ti mulai pondasi ka tegak payung teh menilami teh ieu mah. Jadi prosesna henteu sakedapnya ieu teh soalna acisna saalit-saalit. Sakitu heula nya bunda-bunda videona mudah-mudahan sing aya milikna